Coet. Buruan buruan. Bejar sia, dikecakan we mabuk sia. Puas. Alhamdulillah. Icing sia, montong ngomong corona bahayaan gitu kolor sia penyakit mah. Ye denge. Bila mana aya laki jeung awewe duduaan, maka di tengah-tengahna eta jurig. Nah, kedengeran bedana. Aing ke juga. Naon sia? Aduh aing juga mau. Kopi lah balik ke warung. Ke warung. Ngopi, sok atuh heula. Mana? Juta, ngopi. Saya cari ngopi, jangan. Ngopi mah, mesen atuh. Mang, kopi mang. 2. Enggak. Ting. Kapan nasi oceana emang gitu, Aya harap euy. coba eta ka Arab. Pina pahili eta. Pahili. Sarua jeung warna kulit. Sepi lembur teh. Nya. Tidak pasar. Pasar mata sia, pasar mah rame atuh kehet. Pan maksudna teh jika pasar anu nutup. Nya. Bener oge. Nya kumaha teh sepina atuh Bi. Pan budak ngora lagi ngan urang duaan. Sih. Si ieu geus kawin. Si itu geus kawin. Bang urang we duaan kieu wae. Ari mana emang can hayang kawin gitu Bi? Hayang mah hayang. Tapi modal apa? Kawin mah teu kudu make modal. Kawani. Wani aing ge, wani sebenarnya. Kan atuh ngalakon teh beuli seng-seng acan pan ampun. Hari sia mikir kesokan pondok, kenangan sih bisa mesem. Saya kawin. Lain timbang hayang kawin Bi. Terus Hayang ngalamar. ngelamar saha hari sia? Aya kitu awewe-na. Nya aya atuh. Tekan ngomong oge. Saha? Cek ka dieu. Ada beja. Buset. Balik dari mana? Sia mah gandeng kos toa geuning. Si Mimin anakna Pak Haji. Gandeng. Asa teu yakin aing mah, Bro. Cing ari mana di bejaan teh. Yakin aing ah. Asli. J. Pancek orang ge naon? Ku kawani. Tapi aing asa teu yakin da. Nyamuk satu ah. Dek neangan parfum heula. Pan sore dek ngalamar pan. Galabar. Nya heuh atuh. Teu nyasok atuh. Iya. Nya. Sok siap sukses ya. Siap. Tenang kopi mah. Siap. Tak poho. Oh, siap. Oleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Jang? Ameng Pak Haji. Aya perlu naon biasa ameng tumben. Punten Pak Haji. Mimin aya. Rek naon nanyakeun si Mimin? Nyantu we. Aya, rek naon kitu? Cing atuh geroan di orang ka desa kedap. Ji, nyiricis budak teh. Rek naon sih nanyakeun si Mimin, ha? Nya sok di orang ka dieu heula. Kayak Pak Haji ge apal atuh. Bola gum sia. Min. Min. Aya naon sih, Bah? Aya naon. Tah mana aya urusan naon jeung si Ipong? Akang.
Ji si kehet. Arisya kunaon malah suraseri. Hayu atuh gerang ngomong. Sabar atuh Pak Haji. Abah, Abah, sia seruana. seruan aku mah sih hari si Abah. Cik atuh, kupingkeun heula si Akang teh bade nyarios naon-naonna. Sok Kang nyarios. Neng, Ilaha illallah. Neng, pas narima surat ya. Mau. Nuhun Kang atos. Nyaeta Neng, kersan teu. Lama kakak Neng nyariosna ka Abah we heula. Nah, jadi ka aing sia teh. Punten ya Pak Haji. Sebenarnya mah abdi teh gaduh maksud ka putri Pak Haji. Maksudnya naon? Maksudna nyaeta abdi bade ngalamar putri Pak Haji. Hah? Naon? Teu ngadenge sia ngomong naon tadi? Abdi suka ka putrina Pak Haji. Deuleu eta. Ari sia teh boga naon sia teh ye. Hayang ka anak aing. Kicep garang rese sia. If you loved me, why'd you Ari sia teh boga naon sia teh ye. Hayang ka anak aing. take my Kicep garang rese sia. body? Ye, bisa hayang nyaho mah. Beungeut aing teh siga bujur sia. Dibalik atuh Abah. Heueuh, ari sia teh boga naon hayang ka anak aing. Punten ya Pak Haji. Abdi emang teboga naon. Tapi abdi boga hiji-hijina modal. Naon modal sia? Sok ka dieu abahna. Abdi gaduh atuh Pak Haji. Anu keur ngojekeun randa pengkolan teh ya. Bejat. Umi aya di Lebet Pak Haji. Geus. Engko mereka ngobrol mah. Kang, ku babari ngalah teh si Abah. Sih, gampang atuh Neng. Nah, saya mah jauh jeung Neng. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Si ya Ned. Ulin Ned. Ah, kieu we, luntang lantung ngabogadang. Daripada luntang lantung tebuku mah mending ngopi ya. Yuk. Bejana budak der Pak Haji. Oh. Pada ngebeja di saat sih Ned. Ah, yang ada yang ngebeja we Pak Haji. Ka orang mana hadiah anak budak teh? Ah, nyaho teu paruku. Geus lah tong dibaca. Min. Bang Junet nyieun kopi ya. Nya Abah. 15 minutes later. Geura tuh. Sabar atuh Pak Haji. Adian eta suara kotari. Sia mah. Ari lalaki mah pantas suara gede ke Junet. Bejana sok gede milik rezeki nya Pak Haji, anu sorana gede mah. Beja nama. Tapi cenah bae nage sambar guluru Pak Haji. Kumaha? Neng kopina pasieun we ka Abah. Amang bade uing. Satengareunaan euy. Bejat sia. Deki cakar we mabur sia.
Duh, aing ah. Segala rek hujan atuh ieu teh. Eta aing teh sieun. Ingat ke omongan si Junet. Mundurna menyungsep di galangan aing ah. Balik ah. Ulah tuh, seorang prima alit. Aduh! Astagfirullah, ayo Pak Haji kenaon? Kunaon, buru aing tulungan. Ya ayo tetap Pak Haji. Nah, kalau kedengan ieu. Sia mah rada burung. Nya aing raga disebut kekedengan. Jangan pakating ku capen Pak Haji. Jangan kasingsinan guludog aing. Hayu aing lumpat balik. Asugan aing teu telesang cukang teh. Hanas badi tincak kok aing. Terus Pak Haji ngagubrag. Nya heuh nyeri cangkeng aing ieu. Puas. Jeung ngajak gelut ka aing. Tuhnya gede ambek ajar yo pakai tas tulungan. Nah, tuh sia make bu puas ka aing. Geus nah suara guludug mau kurang digorokkeun cenah ka Pak Haji. Jih, ai sia. Ulah atuh. Neng, heula sakedapnya. Ya, bade naon? Mungkin we di bumi. Yes, ayo. Si aya abah nu tua. Tenang, Neng. Abah mau ngurus AA. Neng, naon bedana Neng jeung Abah? Ya benten atuh aa, abah mah adalah laki. Ye, sanes gitu Neng. Kumaha atuh? Ari Abah mah siga mau. Ari Neng mah bikin hati Am raung-raung. Aa bisa wae. Naon sia? Aduh, Aing Abah, juga ampun. mau. Ampun atuh Abah. Abah mah salah denge meureun Salah denge. Mata sia salah denge. Imin, ari maneh teh nanaonan? Duduanan di dieu sepi, maneh teh can muhrim. Oh kasieuna budak teh nya. Ye, teu nyaun ayeuna keur rame virus kolorna. Corona meureun Abah. Icing sia, montong ngomong corona. Bahayaan gitu kolor sia penyakit mah. Ye denge. Bila mana aya lalaki jeung awewe duduaan, maka di tengah-tengahna eta jurig. Kela Bah, kela. Ayeuna mah Abah digigieun Abi dia. Abi ya. Rek naon kita ngeser? Ayeuna mah ganti Bah, di tengah we jurig. Jurigna pindah ka gigir. Ye. Bejat sia jurig.